ngalihkeun kurban eka termasuk zakat di tempat urang walaupun tebih ka tempat anu sanes tapi kudu tibari kostil mursali ditinggal saha anu bade dipasiehan teh bae zakat. Waalaikumsalam. Saya abdi Nur amang. Oh Nur. Di mana Nur teh? Pak Abdi teh di Amerika Serikat cenah amang ini jauh. Naon Nur di ditu? Ah, ieu kita alhamdulillah. Ngingkeun itu tapi di Amerika bi magahan alip-alipan di Amerika. Masyaallah. Itu. Kumaha amang daramang sadayana alhamdulillah Nur. Aya naon Nur amang? Abdi bade zakat tapi lain dolarnya ku rupiah we pan dolar. Itu tak kengeng. Abdi mah nitip kanggo anu ngaos nya. Sabiji ngaosna 50 urang. Ku abdi pasiar 1 juta ewang nya mah. Mosok. Ahli pangaosan bapak-bapak aya sabrijiji aya beureuh 30 mah bapak aya sok hadir sakapeung gitu. Nah 1 juta ewang nya ibu-ibu aya 40 urang mah. Nah ibu-ibu 500.000 ewang itu. Kalau amangna cekap teh sama liar, masyaallah. Gitu. Titip kamu putra amang we nya 50 juta ewang, masyaallah. Itu. Tah, nah Nur dipecah ku amang teh pangna ka dieu zakatna. Pan tadi cenah amang bi tibari kosdil mursali. Pan eta guru ngaos tempat sae cenah amang. Pan di dinya ge aya urang di dieu komo di parasian. Tapi abdi teh hoyong gitu. Masihan kalembur. Komo ka tempat ngawas abdi kapungkur mah gitu. Tuh, sae tak ulah heran. Anu sanes bakat nganggo ka guru nya walaupun di lemburna di daerahna. Aya ajengan. Ah, abdi teh da apa agama teh ku guru ngaji. Walaupun misal lembur atau misal daerah di Jugjug ka ditu akang bade kurban. Kang bade eka, Kang ieu zakat gitu. Teu sawis-wios. Itu bi tibari kosdil mursali. Itu ngan bisi ajengan di ditu rada nyererieun hatena gitu. Nya zakat beres saeutik ewang. Itu. Ya Quran ka lamun teh mah nu ngamuk masa kurban teh teu ka urang itu. Eka teu ka urang. Atuh awas kitab ieu gitu cik urang. Tah kumaha tah? Oh iya, nu ajenganana bager mah soleh, bersih hate, aya ilmuan, moal ngamuk, moal heran nya aya nu ngalihkeun kurban eka ka daerah anu sanes teh. Kitu moal heran. Kama abta bidzalika Syekh Ahmad Dahlan radhiyallahu anhu. Saperti ieu teh diuraykeun ku Syekh Ahmad Dahlan radhiyallahu anhu. Nyata nu ngadamel mangrupi-rupi tukilan kitab seueur nya anjeunna teh. Gitu.